Ya, ulah asup ka jero imah batur sembarangan. Eta disebutna maling. Jonggolna ge dibere di dinya, ditundun. Di luar dahareuna. Busro. Nah, kalah gerok segala. Dengekeun yo. Bisik anu mantek dia. Lamun asup sembarangan ka imah batur. Nya. Adenge nya. Kalah diomongan kalah ngamana padukeun. Pan tadi geus dibere dahar tadi enggo saeutik. Isuk mah sarapan loba-loba. Beurang tekarak. Kalah ngabalieur. Dengekeun. Nah, sudah menikah ulin tuh. Jauh ulin. Ulah ka dapur. Dapur dia meureun ya. Oh, henteu sieun. Sieun teu dibere dahar si Busro. Ka dapur mah. Teu nurut mah. Busro. Ka dieu ya. Ka dieu can anggeus ceramahna ka dieu. Busro. Hei. Dia. Tengah neng yo, balik dong gue yo. Ada. Dia, ya. Serak. Ada. Dia. Tuh udah rombongan tuh, rombongan ucing. Sepupus itu ada tuh. Ucing we dia menggesing batur. Ulah para milun di Busro. Kemana dia? Di matayap berit kemarin dia. Gelut eta. Sepupus dan letik cing dia ta. Aku lah tenek naon. Udah bisa dah. Tekan lu saro badil naik. Tuh. Deh. Cawan sih dulu ta. Becir. Kalau kejar imah. Sieta sebul. Busro udah kan bikang.